ya buruannya ku acak-acakan aing boga parawanya ku ngadu lah minta ampun kos hate aing acak-acakan kieu ieu pada eta boga pamajikan mah sakalina boga pamajikan ditinggalkeun aing mah aduh boga parawanya ku ngadu lah minta ampun aing boga parawanya ku ngadu pagawean tiga badot yang molor jeung deang nyatu aing mah ya kudu kumaha di aing ngawarahna eta budak kudu ku hese di warahna ayeuna ka mana deui budak can kudang sugane budak teh molor wae Astagfirullahaladzim aing boga parawan hiji-hiji natanya kos ieu geuning pagawean teh anu ngajoprak kos jelema nu reuneuh aing Nyai gelis nu gelis hudang coba arek sakola moal Astagfirullahaladzim ngasih teh ngajoprak kos jelema nu reuneuh hudang sakola moal ieu geus berang hudang buru saya teh gelis hudang heula ari sakola moal saya teh aing mah geus pusing kasihannya kudu kumaha ngawaras sia ku aing geus dibere nyatu ngan ngadu lah minta ampun sakola yo aing ngomong-ngomong ya ka sia ulah sampaikeun ngabatur wae jeung si Sahrul sia karek katularan bulukna oh siga jurik jarian aing mah teu rela teu ridho sia mun sia deukeut jeung si Sahrul awas ya lamun di sakolan kapanggih sia kudu cuek aing mah nya ulah kitu pan saru kitu-kitu ge bager cuman rada-rada gelo ge katepaan bapana nu torek pokona mah ulah sampaikeun ngabatur jeung we si Sahrul aing mah sia teh anak hiji-hijina anak menang dipikah hayang ku aing nya sia lamun ngabatur jeung si Sahrul nya sia tambah gelo nya aing duit di mana sih aja ngasupkeun sia ka rumah sakit jiwa aing teu boga urang teh balang sakieu geuning dang oge jeung uyah aing teh RT di dieu aing teh RT di daerah aing lamun sia deukeut jeung si Sahrul yang geus ayeuna mah sia geura sakola ka ditu geus beurang nya ayeuna bapak arek di heula sasapu buruan kanyon sorangan meureun urang teh teu boga pamajikan ayeuna sasapu buruan heula barala kudu nama saya udah molor teh sasapu lain kudu molor nya sakolanya geura mandi ka ditu Pak awas sia mun misalkan teu mandi aing sebagai RT di dia pejabat di dia nya asaku harga dirina pisan aing sasapu buruan nya boga anak ngedul aduh aing mah jangan hiji kudu ditayang emang ka imah ya gara-gara si tangkorak Sahrul anak nasi torek anak aing jadi ngadul kita para ruguh boga anaknya ku siga badot ngan nyatu deang aing karena emosi kieu anjing
Lilis, dangguan dewek coba sakedeung mah. Rek naon? Aing arek ngomong 100 kata mah. Ngomong naon cara? Loba amat 100 kata rek ngomong apa rek pidato? Ayo we lu. Rek naon itu teh cara narik aing wae. Emang aing kebo ditatarik. Ayo we ke dieu Lilis diukulan aya ieu. Diukulan aya. Ibu orang arek ngomong penting pokokna mah. Ngomong naon lah lila. Buru sok rek ngomong mah. Lis, aing sebenarnya mah arek ngomong. Ngomong naon ya? Ngomong naon? Buru lah rek ngomong naon sih teh. Lila geus burit ye aing geus diteangan ku bapak aing nyaho meureun sia ge. Kolot aing kumaha cerewe kos semoana becan di Paraban. Buru rek ngomong naon? Sabar atuh, aing arek ngomong naon nya aing ge poho. Lemot otak sia mah lobat ting nonton bokep tuh dah. Aing lah ya rek nanya. Kunaon kolot aing girukeun ka sia? Boga masalah naon sia jeung kolot aing? Hah? Isuk-isuk meni pusing, meni kos manuk beong ngacacang we hayu ka aing. Perasaan aing teu boga masalah da jeung bapak sia, Lis. Dan pernah aing ngalakukeun kesalahan sekalipun dasar si RT. Emang bapak sia ngabanggus naon isuk-isuk ngomongkeun aing. Kieu cenah. Sia tong ulin wajing si Sahrul katularan gosangna meni kos siga jurig jarian gitu cenah ka aing ngomong kitu. Bapak sia mah ngabanggus teh kitu, heeh aing ge nyaho aing teh goreng. Hideung. Tapi ulah salah, aing pernah ngalaman jadi lalaki ganteng kan cuma 3 menit. Lah kok menit? Aing keburu hudang. Ngimpi man sia mah. Mentakna tarimakeun we boga beungeut siga jurig jarian mah. Lis, sebenarnya mah aing teh bogo ka sia. Aing ge apal aing teh hideung goreng kos jurig jarian we kitu bebentukanna. Tapi aing bogo ka sia. Lope-lopean ieu teh aing ka sia. Hah? Aing sia teh buka kaca. Henteu, kunaon kitu? Sukan ku aing dibere kaca nu gede abe sia nyaho wujud asli sia kumaha. Aing na beungeut sia geus seueuh, komo teh mun aing bobogoh jeung sia ngadadak modar nu aya aing. Tangkurak sia Lilis babangusan teh. Kunaman ka aing teh. Aing bogo ka sia kudu narima aing nya. Cek papatah oge pan cinta mah buta. Pugu aing masih normal. Bingung aing ngajawabna. Mun aing bobogoh jeung sia kumaha meureun cik babaturan aing. Babaturan aing engke nya kana ka aing mau rongsokan meureun. Aing janjinya ka sia arek ngabahagiakeun sia. Yang geus aing daek, tapi sia awas lamun macem-macem. Mau segen-segen aing nulus sia ti tukang. Aing janji beb ka sia, aing sungguh-sungguh nya ka sia, aing pasti setia dunia akhirat. Duh, eta susah dulu sih kenal tadi an. Nah, jangan menarik nembak serius ya. Duh, eta mah tinggal setari mah duh. Korak teh sih mana nanti mula. Bagus enak mah hayu urang jalankeun. Enak mah geus hayu urang balik. Ayo balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ai sia nya ku aing ditangan ka imah sia karah di dieu. Sia keur naon di dieu? Usum keneh pake kayu. Zaman modern. Ai sia datang teh ucapkeun salam ke. Sia teh RT boga jabatan digaji ku pamarentah. Amun sia kieu carana mah berarti sia teh boga adab. Sopan aing teh ngucapkeun salam ka sia. Aduh, atuh hadena isina aku salah mah. Cari naon ka dieu teh? Pan aing kabarin ngisi KTP teh. Udah amat lah. Cari minta BSP relek ka aing. Aing minta sumbangan. Boro-boro jeung sia nya aing oge eueuh, aing gua pake dahar jeung uyah. Ya, uyuhan aing bisa hirup jeung anak aing di ka ayeuna. Kieu torek kieu aing ka dieu. Aing udah gabejaan ka sia. Si Sahrul ulah sampaikeun ngabatur jeung anak aing si Lilis nu geulis. Ngarti teh sia. Hah? Cari dulu dari aing. Ya Allah. Aya aing beasna tuh, beas bulau. Pan kamari aing nang hutang sia eta beas teh. Loba aing beas mah mau beas seumur umur. Sawah ngabadag di ditu. Aing RT di dieu. Astagfirullahaladzim. Intina si Sahrul ulah sampaikeun ngabatur jeung si Lilis. Eta ulah ngabating si Lilis. Kunaon si Lilis?
anak aing lu geulis ka bawakeun bulukna pas jurig jarian. Geus ayo enak mah imah aing. Ayo, urang dahar beas bulog si hayang nya. Gedeung kehela. Maksudna naon aing dibawa ka mana ieu teh? Aing teh keur adat-adatan. Hah? Mentakna sete ai jajablog teh ulah sok jeung uyah wae. Ceulis sia jadi budeg torek. Heeh, aing karek ngajakan sia ka imah aing dahar jeung uyah. Ih, hayu. Gedeung heula. Astagfirullah. Yang duit teh sia. Mana? Ih, yang di bager RT tumben-tumbenan. Biasanya jelema pangkoretna di dia batur hayang ilu ka WC ge kuat apretan di dinya teh dibere. Giliran ngadenge duitnya sia langsung ku nyaut. Sama efek karena ku miskin meureunnya saya jadi torek kieu aing mah teu ngarti aing ada. Heunggeus lah ayeuna mah, aing rek balik lila kalilan aing karena gelo sorangan di dieu. Aing balik. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, eta pajabat aya nya nu kitu. Datang teu ngucapkeun salam, balik teu ngucapkeun salam. Ampun aing mah, rek kumaha eta jelema ka hareupna. Ah. Geus aing balik nya. Ampun, aing asa ngimpi jadian jeung Neng Lilis nya ieuna gede deui bodina. Aing asa ngimpi di bunga aing teh. Sahrul, Aisyah geus teu waras sugan, grocery sorangan di dinya. Ari bapak sarua teh keur bunga Pak jadian jeung si Lilis anak si RT teh aning. Hah? Sia hayang kawin. Nya ilok atuh aya awewe dikeun ka sia. Beungeut teu laek dipake kieu. Nu aya eta jelema sawan. Tuh orok kamari oge kusa ditempo. Ngadadak gering. Kemudian awewe eta ngadadak modal sugan poe dinya keneh. Astagfirullah, ari bapak ngomong teh kunaman ka anak sorangan teh mending nyelekit. Ieu Pak, sarua teh karek jadian. Jeung si Lilis anak nasi RT teh aning tanu sombong, RT sombong. Geus enak mah Rul, sakola heula sing bener. Mun hayang kawin ngebet mah kayak ku bapak maneh dijodohkeun tuh di mbet tetangga. Eta bapak ari ngomong, emang sarua teh anak sasi? Anak sasi sarua teh pan anak bapak meureun hasil goyangan bapak. Mentakna nu goyang teh ulah mati lampu. Jadi we kieu ari si Ujang mah bodas, ari Sarul mah hideung. Geus enak mah kieu Sahrul. Sahrul teh ngaji, salat, kamu salat. Bapak ge kamu salat ayeuna nya. Ayo Pak ah. Bapak kamu
Plat Asia. Kayaknya itu sok cenat naon. Kamari aing nembak si Sahrul nembak si Lilis. Gua yang tiba ulang geus bogoh. Lemah nak hati heula anu nembak. Angkura pisan nu budak teh. Ah piraku, si Sahrul beungeut na jurig jarian kitu. Manya si Lilis daekeun. Beneran kamari aing nempo mainan nembak si Lilis. Ah sia mah berarti eleh kudukun eta mah. Nyawa lah aing pusing nama geus aya baiklah. Oh yang geus kade nyeri jalan Oh. sia tong naon. Hah? Assalamualaikum nya. Ayo kade. Anya piraku eta si Lilis daekeun ka si Sahrul. Si Sahrul kan beungeutna kos jurig jerian. Ah aing jadi karunya ka si Ilham. Ah koe yang tuturkeun ah ayeuna. Wah, bahaya eta budak mah. Kos mah frustasi deh. Aduh bahaya. Cek naonnya eta nya? Padek bunuh diri. Wah, ku aing kudu disampeurkeun ieu mah. Bahaya ieu. Astagfirullahaladzim Ham. Maneh keur naon? Maneh frustasi gara-gara elek jari-jarian. Sampai maneh nek bunuh diri gitu. Istighfar Ham. Maneh teh leuwih ganteng ti manehna. Loba awewe nu ngantri ka maneh ge, maneh tong kitu. Maneh sampai nyampe dek bunuh diri kos kitu. Istighfar lobakeun iman. Kan rek bunuh diri, aing teh nyen sampayan sesan aing tadi can dipoekeun. Oh, ngin sampayan. Sugan aing sih dek bunuh diri gara-gara frustasi elek jari-jarian. Anek bunuh diri, aing teh bagaimana kene sia teh. Geus koin bantuannya. Hayolah bantuan. Dah, aing ngadenge gosip banyak. Gosip naon? Tadi si Lilis anak Pak RT jadian jeung si Sarung nu goreng patut. Ah, aing teu percaya. Kan si Sarung teh goreng patut 3 jurig jarian. Heeh, asa teu percaya ilok si Lilis daekeun teh. Ah, pokok aing bener teu ngadenge sorangan tadi. Siap Ikang, ngarumpi bae. Sia ngarumpi kenaon? Aing teh ditu ngadenge sia ngarumpi kena ka aing si Sarung. Aing naon ieu teh? Ujang emang cacan nyaho. Naon tah? Akasia jadian jeung si Lilis anak Pak RT. Mengho. Heeh. Jang, lumayan nih PJ. Ayo orang balik. Ayo.